sareng simkuring mang nanang beok. Ayo urang neraskeun hanca dongeng anu katuna dina dinten kamari dina jajar carios si Selut Balad Siluman Baku. Mangga mitra supados nyangkolong tingkana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha teras ieu jajar carita wilujeng ngadangukeun brunga. Ayeuna mah urang caturkeun deui si Selut. Nu dina peuting ayeuna rek kamimitian we narekah teh pikeun nyangkalak tuyul. Atuh si Selut pamitan we ka Abah. Iya, marehna teh rek kaluar ti imah rek ngontrol kaayaan lembur. Sambo jah jut duanana tarurun ti imah. Hihi, rek mana ya teh? Nejang neangan si Kencit alias si Tuyul teh. Tanya mangsu penasaran kana naon rupa rancang nu rek dipigawe ku si Selut. Hok atuh si Selut teh nembalan bari lempang we. Wang papai we mang sugan urang teh manggihan eta si Tuyul. Sugan we ngulampreng deui ka ieu lembur pikeun operasi maokan duit. Jadi rek dikontrol wae jang ngurilingan lembur gitu mapai tempat-tempat waya di pelemburan. Nya tuh mang datang tuh we eta si Tuyul teh alias si Kencit teh pasti bakal kukurilingan ka unggal imah. Kapan manehna teh tang tuh bakal maokan duit deui mang. Ya ayo jang ayo mamang mah kumaha ujang bae tapi kabayang we kabayang kumaha gitu mang. Nya lamun mang kabayang lamun panggih jeung eta si Tuyul tapi kumaha lamun eta si Tuyul teh terus galak jeung julid atawa jahil. Kumaha lamun ngadadak manehna teh nangkot kana tonggong mang terus manehna teh ngegel ceuli. Geus kabayang we kuku mang teh jang. Moal atuh ulah sieun kapanan aya uing atuh tangtu we uing ge moal cicingeun mang lamun eta si Tuyul ngaganggu ka mang mah. Nya atuh ari kitu mah mang ge geureuh jang. Tapi beneran itu mau nanaon jang. Cing percaya we atuh mang da uingnya mau ngantep atuh. Nah adik mang kawas anu sieun geus we atuh ari sieun mah ulah milu cicing di imah bahaya. Nya moal jang moal. Mang penasaran hayang nyaho yang nyaksian kumaha ketakna ujang nyangkala kata si Tuyul. Ya gue atuh ari rek milu mah yang ulah sieun nya mang. Nya mangga jang mangga geus kitu mah duanana lempang we mapai jalan aya di eta lembur Samboja. Bari lempang teh harita si Selut metu oleh baris culang Cileung perhatikeun kaayaan di eta sabeuteureunan tempat. Sugan we cenah aya tanda-tanda anu nyurigakeun. Parona rurat reret ka unggal imah bisi we cenah eta si Tuyul teh keur ngalakukeun di pagaweanana. Tapi sakitu dipapai salilalilah cenah aya tanda-tanda tu deui si Selut teh ngambeuna naon. Tapi nu kaambeuk ku si Selut teh ukur bau malati we anu kacida seungitna. Si Selut nu kiwari geus make mustika dalima. Manehna teh boga kemampuan bisa nganyahwaneun makhluk halus. Sok sanajan kaambe bauna wungkul, sok sanajan eta makhluk halus atawa lembut teh di tempat anu anggang tur teu nemongkeun diri. Komo anu deket oge sarua we ka bisa kaambe. Kunaon jang kawas anu unggas ingus bangun aya nu diambean nah ngambean naon kitu.
ngambe bau jurig mang, tapi nu kaambe ku uing teh ieu mah seungit bau kembang malati mang. Aduh, wah nah ieu mah lain tuyul lain mang. Puguh we atuh si Soeb derewas kadenge kitu mah jeung penasaran pok we tu manya deui. Ih nya kumaha kitu jang bau malati anya mang seungit malati. Ih alah lamun lain sabangsa tuyul naon atuh jang. Duh jigana mah ieu mah bau jurig kunti mang. Nya kunti lain si tuyul. Jadi aya ya kunti. Terus naon bedana jeung bau si tuyul alias si kencit. Eta lamun ieu bau malati mah kunti lain si tuyul. Bau tuyul mah biasana teh semu hanyir jeung hapeuk mang. Tah lamun kunti mah kaambeuna teh bau malati atawa bau hanyir getih mang. Nah bisa kitu jang. Naon bedana bau malati jeung bau hanyir getih. Tah lamun bau malati teh eta si kuntina teh jauh mang. Tapi lamun kaambeuna bau hanyir getih eta teh deket teh jauh ti urang. Tah kitu malahan mah geus remongkeun dirina. Oh jadi gitu yakin mah atuh ari kitu mah berarti teh jurig teh jauh ti urang. Wah ganggu jang alah mang waregreg. Nya mang moal ganggu da jauh tenang we lah. Ulah sieun. Nya jang nya itu duanana tira rempang li bae neruskeun lempangna. Tapi hari teh seselut teh manehna teh ungas ingus di bae. Salah bisa kaambeuk kumanehanana. Alah. Bau naon ieu teh? Bau makhluk naon nya? Aduh. Ieu mah aneh bauna teh. Cek seselut sabab manehna teh ngambe bau anu aneh. Anu can kungsi kanyahoan nu kumanehanana. Da kunaon kitu jang geus ambean deui. Anya mang uing teh ngambe deui. Dan bae uing teh heran bau naon nya. Sabab ieu mah asa teu wawuh kitu lain ambeuna anu kungsi ku uing kanyahoan. Bapak bau naon atuh? Jurig naon jang? Kateuing atuh aya ieu mah bauna teh kawas bau endog cacing calang geuning. Aduh wani meledak kieu. Alah aduh. Ulah kaget jang. Ulah kaget eta mah lain bau jurig tapi bau bau hitut emang jang. Duh ampura we emang teh tadi hitut teu katahan. Da iya tuh beteung mani ngusial kieu nyeri beteung hayang ngising jang. Oh paingan atuh. Hari kitu mah bauna aneh. Ani maradak kieu hitut mang teh. Atuh da tadi mang teh sekali di dahar jang. Jadi we nyeri beteung. Pantesan atuh bauna ge meni. Aduh meledak kieu kawas no cacing calang da eta meureun sagala dihakan ai emang. Asok atuh buru-buru geura teangan pacilingan bisi ka kababayan ke teh. Nya jang nya tapi kudu ka mana tuh? Kapan urang teh geus ngajauhan imah bah iya. Nya. Aduh kumaha atuh? Kapan urang teh jauh ti imah bah iya? Moal bisa ka pacilingan. Kumaha tuh jang? Ya we jalan deui. Iwati neangan walungan atuh mang. Cek eta si Selut kita kasih Soeb pikeun gancang neangan walungan.
atuh ari geus kitu mah duanana teh rempang bae maksudna mah rek neangan walungan. Alah di mana tuh Jang walungan teh? Hayu we urang teangan atuh. Urang teangan walungan sugan deket ti dieu mang. Duanana teh kapaksa kudu neangan heula eta walungan. Satu tas leumpang teu pati jauh ti dinya kadenge suara cai. Puguh atuh si Sueb batu curingak. Ih, data Jang, suara cai nya ieu mah cai walungan Jang. Tuh di belah kidul. Alah, nya Jang. Nya tah bener Bang. Warungan belah kidul. Nya Jang, tuh Bang mereka itu. Lagu kumaha Jang erek ngilu. Nungguan di dieu we uing Mamang. Sok atuh sok. Ka itu bisi kapapayan Mang ah. Barabe engke teh. Nya tuh Jang nya. Geus kitu mah dag-dag we lumpat. Eta si Sueb teh sirikna mah notok-notokkeun maneh da inggis kababayan barang tepi ka eta sisi walungan bener we cenah aya walungan atuh Bang Sueb teh ngemplong hatena. Bener walungan teh aduh aman manggih walungan uragi rujut manehna turun ka eta walungan langsung wae cingogo barang kerjongjon manehna teh selangsang ngambe bau anu hanyir tapi pacampur jeung sengit malati gebeg atuh Bang Sueb teh rewas. Wah boa cenah di dinya teh aya Kunti malah mah eta Kunti teh geus deket jeung manehanana purid hing atuh bulu punduk ting puringkak sabulu-bulu ngadadak carengkat. Alah keambe bau hanyir jeung keambe bau malati kieu. Buah eta nyi Ikun teh jauh ti dieu. Aduh aing kudu kancang-kancang obeh ieu mah. Geus kitu mah si Sueb teh gura-giru we bebersih. Manehna teh rek hanjat be cenah ka darat. Alah aduh aduh aing kudu kancang ninggal ke dieu tempat. Satu tasna hanjat. Eta si Sueb teh manehna teh puguh ge kaget sabab bauna teh beuki ka ambe pisan malahan maki-wati asa mural. Aduh nah ieu teh bau kieu maneh nyelak pieu kana alah aduh buah teh jauh ti aing teh aing kudu sisinglar heula cek eta si Sueb. Manehna teh dek sisinglar we cenah bisi aya cirik nyiliwa uri setan mindah rupa aya bangsa siluman anu ngabungkeul. Nah curik nyingkir setan nyingkah tewani ulah ganggu ka kuring sabab kuring incu nini anti aki anta hor sah Bang Sueb teh baik itu teh bari terus we lempang ngajauhan sisi walungan barang lempang di jalan numuru ka tempat nu tadi mereka teh ngaliwatan sisieun kebon tangkal jauh tekung silila di hareupeun teh kawas aya anu aneh. Saab katingali ngelun we haseup awas aya nu keur ngadurukan. Alah nah itu teh kawas haseup geuning saha nu ngadurukan we kieu atuh di sisi kebon. Alah tapi aneh nyamana anu didurukna eta mah kawas haseupna wungkul. Si Sueb teh manehna teh rewas sabab nu katingalina ku manehanana teh ukur haseup we. Eueuh ari dudukanna mah eta haseup teh beuki lila beuki ngandelan tekung geus lila. Nah atuh ari cangelek teh haseup teh robah wujud ngrupakeun tangtungan awewe nu pikasieun make baju sarwa bodas
buk ngawig-wig banget ngeplak bodas. Kitu deui panonna teh ukur bobodasna wungkul. Tingali panonna semu ngempur hurung, kawas panon meong bae. Kitu deui kulitna karicut puguh we mah tak soak keur nu nempona. Si Sueb kakaraeun deui nemponu kitu mah. Naon alah aduh lengkahna jadi kecet. Karepna mah hayang lumpat, tapi sukuna teh berat pikeun dilengkahkeunana. Ukur renghap ranjug we. Panon molotot huntu calangap, rek ngap teh kaluar sorak kiwari mah beki sieun, kesang tiis masihkan awak. Eta jurig teh katingali. Nah hehe, kawas jeung serikeun we kana kalakuan Mang Sueb. Puguh we atuh harita Mang Sueb teh beki sieuneun, beki soak pangacianana mimiti lusles. Kawas nu kabur pangacian, sedengkeun si Selud anu ngarasa kesel nungguan. Nah cenah Mang Sueb teh aya kulila-lila teuing ka walungan teh. Weuh moal datang. Ah, ka mana ari Mang Sueb? Asa kebal-kebal teuing ieu teh. Piraku ngising bari sare mah. Ah, asa teh mungkin atuh. Aduh, tapi inggis we aya kitu kieu. Kapanan ieu teh lembur batur. Uing jeung Mang Sueb mah jalma anyar. Aduh, enya bisa aya kitu kieu ah. Bisi kumaha onam tah? Onam kumaha? Anu geus karanapan ku Mang Sueb. Atuh geus kitu masih Selud tenang tukeun sikapna. Dek nyusulan bae dek marek nyusul ka walungan melang jeung hariwang. Barang si Selud nepi ka lebah tempat nu teu jauh ti sisi walungan nu aya kebon jauh. Di jalan anu rek kasorang ku si Selud teh tingali aya nu keur ngajanteng we kawas patung. Saha itu teh? Kawas aya nu ngajajanteng jajalaneun. Eta mah geuning Mang Sueb. Atuh gancang eta Mang Sueb teh disampeurkeun. Barang geus aya di hareupeun Mang Sueb, kadenge harita Mang Sueb teh ukur kitu we walah wah weuleuh we bangun anu soak. Itu nyingka ampun kun tul omongan teh ukur sapotong teu pati jelas, matak bingung keur anu ngadengena. Kunaon Mang? Naon? Tul kun aya kuntul atawa aya tuyul? Nu ditanya teh lain nembalan, terus we kitu walah wah weuleuh we. Tul kun nying kakak Ugoe atuh si Selud teh manehna teh heran kunaon cenah eta Mang Sueb teh. Kawas-kawas anu geus manggih kareuwas atawa manggih kasieun. Cenah kaya kieu mah kudu dicageurkeun heula. Boa-boa eta Mang Sueb teh manehna teh teu sadar. Kunaon kawas nu manggih kareuwas kieu? Kawas anu soak enya kudu dicageurkeun heula ieu mah. Ngarah sadar. Hei, Mang Sueb, aya naon ieu? Sadar ieu teh. Hei. Kunaon atuh? Ituna teh bari tak Mang Sueb teh ditepak ku si Selud. Satu tasna ditepak mah kawas aya geuteran atawa kekuatan anu aneh.
anu mangaruhan ka eta Mang Sueb nu ngajadikeun Mang Sueb teh kiwari eling kakara sadar deui kumpul deui pangajianna teh barang sidik di hareupeunna teh aya si selud anu keur ngajanteng eta Mang Sueb teh dadarucang riceung kawas anu hudang sare ele tulung jang tulung aya Kunti jang. Oh mangihan Kunti Mang teh aduh nya kumaha kitu jadi kieu lalakonna mah jang darada wae dicaritakeun naon rupa nu geus karanapan ku Mang Sueb ditek-tek eueuh anu kaliwat satu tasa ngarasa cukup mah ngajelaskeun nyaritakeun eta Mang Sueb teh mungkas carita anak-anak tah jadi kitu jang Mang mah kakarenting ningali nu kararitu mun dikinggiapeun jang hi oh kitu ulah soak jeung sieun atuh Mang jika ngarah teu ginggiapeun oreng ngarahan teu sieun ku uing wang usap panon teh tu harita Mang Sueb teh nurut we diusap panonna teh. Ari geus diusap panonaku si Selwood mah Mang Sueb teh iwari mah teu ginggiapeun deui malah eueuh kasieun iwari ngarasa teu ngeludeung we alah jang nah ayeuna mah jadi teu sieun najan nembongan deui ge moal soak eta jurig teh tah kitu atuh Mang ulah sieun hayu wang neruskeun deui mapai keayaan lembur nya hayu jang hayu atuduanana teh leumpang dewe cenah tapi kakara oge aya kana 10 lengkahna mah kajauhan eta tempat dak lumadak duanana ting rarandeg sabab bisa kadenge aya suara awewe anu cirik maneh ngabangingik hijang eta kawas aya suara awewe anu keur cirik nah saha kitu jelas ieu mah lain suara budak tapi suara wanoja atawa awewe anu geus ada aya umuran piraku kitu cirik tapi tah nya jang suara anu cirik alah nya Mang suara anu cirik mani ngabangingik kitu aduh saha atunya tapi tekung sila las suara anu cirik ngabangingik teh ngilas kiwari mah kadenge suara aya suara awewe anu gegeroan kamarana atuh ulah indit tinggalkeun ieu tempat cek eta suara awewe barang duanana tinggal ieu ka tukang tetela di tukang teh eueuh sasaha nasaha nu ngageroan ka urang teh Mang nya jang eueuh sasaha ukur dengan wungkul meureun hayu Mang urang teruskeun deui keun bae anu kitu mah ukur ngaririwaan ukur nyingsinan bungkul atuduanana teh tinggal yeuk di bae ka hareup rek luruskeun deui leumpangna barang ngalieu ka hareup breh di hareupeuna teh katingali aya Kunti anu ngajalegedeg nyambongan deui ngajirim puguh we si Selud jeung Mang Sueb lamun jalma biasa mah moal teu soak tapi eta si Selud jeung Mang Sueb mah teu riuk-riuk sieunun alah aya eta jurig Kunti geuning aya geuning nah sia teh nembongan deui kasar judi kurang ajar sia tadi nyingsinan ka aing deuleu oh ieu Mang anu nyingsinan ka Mang teh nya jang ieu jurig ieu anu nyingsinan ka Mang teh oh sia maneh bet nyingsinan batur uing kasar kurang ajar sia Kunti eta jurig teh mencrong panonna ngempur hurung sok sanajan ukur babodasna wungkul katingali gular giler kawas nyidik-nyidik ka eta dua jalma barang ngaret kana
cincin anu dipake ku si Selud eta juri Kunti teh ngaradak kawas anu serabeun. Awakna jadi rampoh poe kawas eueuh tangan pengawasan. Ampun manusia, ampun. Kula serap hampura geus kebawa nih ganggu. Hi, da kunaon jang eta jurig teh bet malik sieun ku urang. Nah, bebengetan urang teh leuwih pikasieun kitu bahtan manehanana. Nyadu kating mang. Merenan, soak merenan ningali emang. Sabab banget emang kawas kalawak. Ulah gitu jang. Kia emang teh kasep. Loba awewe anu kaedanan, loba awewe anu mika hayang ka mamang. Contohna eta si bibi warung bisa gitu hayang dikawin ku emang. Nya lah mang mah kaset. Ke mang urang tanya eta Kunti teh. Syah, kunaon maneh teh bet sieun ku uing? Ampun manusia, kaulah teu kumaha wani ngaganggu ka Andika. Sabetetel Andika telin jama biasa. Kula serab ku pangawasa Andika. Oh, gitunya. Ya atuh, maneh awas ulah ngaganggu deui nya. Tapi kela uing teh nanyakeun. Sabab uing teh teh keneangan tuyul. Sugan maneh nyaho di ieu lembur teh sok aya ngulam perang aya tuyul. Anya, kaula nyaho sok mineng manggihan aya budak. Jurig anu memang eta teh si kencit area si tuyul anu ngaganggu ka urang dieu, malahan masuk nyokotan duit urang dieu. Oh, jadi benernya? Bener pisan. Nah kumaha kitu manusia. Uing teh rek nyangkalak eta si tuyul. Sugan maneh manggihan deui. Anya, tapi cek pangrasa kula mah poe ayeuna atawa peuting ayeuna eta tuyul teh teu ngulampreng ka dieu. Duka ting ka mana manusia. Oh, jadi pere meureun ayeuna teh nya. Aduh, salah atuh neangan peuting ayeuna da eta si tuyul teh pere. Ya atuh ari kitu mah nuhun geus ngabejaan ka uing. Juk ayeuna mah sia balik kasarakan. Geus bae eta juri Kunti teh giles ninggalkeun si Selud jeung Mang Sueb. Euleuh mitra, waktosna parantos nya kapan dinya. Sageula urang tuna jajar cerita si Selud dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh Mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.